Dulur, tong hilap, jalmi pelit, kuburana sempit. Nin, motor itu pan ureman. Asia, lalu nama mana? Aing power ah. Iya kira lalu tapi orang buru-buru pan. Tapi nak aing aku mau lawan ah. Kemana ya teh yang belut teh? Aing itu eueuh, kan di ge eueuh. Siap aing teh ah. Tadi mah wae bete, apa gawean? Man, Awe, siapa ngalajar aing wae. gila takun mau motor teh. Siapa Nen? Paman. Garoblok sia goblin. Goblin. Sakunan. Awe, buk sia ka mana eta? Buk naon sia Paman? Buk naon? Karaoke itu aing ah. Waduh sia mah. Kos goblin. Goblin. Aing kagak denge goblin aing, bener aing. Buk sia cagap tah. Bener sia. Gitu. Bukan ke mana, Maman? Sia gawe ke sia. Kos goblin. Ayo sia aing jadi botak ian ini. Kemana ya teh yang belut teh? Astagfirullahaladzim. Nu ajaib sawah apa hulu aing ieu langsung rontok ieu tiba ka nyusrep doang ke sawah. Imah gara-gara si Mani jeung si Maman mau motor bel teu ecreug atuh lamun teu bisa motor mah tuh cicingna di imah. Astagfirullahaladzim si Maman kita ke sawah teh diajakan ngusep malah ngelabrak aing deh sama. Astagfirullahaladzim manin mereka biaromun wae budak teh ari kumanya aing teh heula aing nama belajar ikhlas lah pada diperpanjangkeun diomongeun geus lah aing ikhlas we dibangki doang ge lagi carekan budak teh dicarekan pibacoteun kumaha deui atuh sakieu mah. Saha itu nya nelpon teh yang kerjaan teh. Halo. Halo. Aing di mana? Aing di mana sih ya? Di mana maksudnya sih ya? Maksudnya kapanggihan nya? Siulah kayak maing. Aing bisa nyawan ku cantong. Caude kapanggihan. Oke siap. Langsung kapanggihan ketemuan. Siap. Oke. Eta barang kena eta. Barang mah aman, pokoknya mah aman barang mah. Pasti barang bagus pokoknya mah. Terjamin kualitasnya, tenang pokoknya mah. Dek. Astagfirullahaladzim. Ayo sia datang RW. HP aing kemana RW? HP. Was lumayan yo. Dibawa kemana sih? Tete, maafnya punten ya. Eta anak buah bejaan gitu. Emangnya eta mah bader jelema mana ge puak pauk nu sabela deui eta ge.
Naon si RW aing teh nyaona naon masa si Sabela mah tanyakeun bos aing tah. Geus urusan si Isabela mah geus aman-aman geus. Urusan si Isabela mah geus aman. Cicing ulah riweuh. Lain dia ngomong-ngomong geuning can marangkat ka Empang, pan rek lomba lain. Ya orang ke Mirarian RT ya, kebeneran di dia. Ayo kumaha sok ayo ngobrol. Mun rame kieu ieu. Nama ieu aya keperluan nu bener-bener imah heuh. bener. Punten ya Pak RT. Ieu abdi teh jeung sareng warganya. Ya, Mirarian RT soalnya aya kepentingan ieu menyangkut warga Sudor ieu. Ini yang bener sih. Ada apa sih, Cet? Masalah apa sih? Pan warga nyaman-nyaman aja gua jadi RW. Nyaman-nyaman naon sia, warga mah aing resah di dieu. Ngor, aing lu ngomong atuh. Cil, lawik, ulah ilun ngomong, sia mah karak 15 tahun, nyaho naon sia? Kang Dana, pan urang teh geus 17 tahun. Kamari sia ngomong karak 15 tahun. Pan dibere ku si Cangur. Si Kutus Cungur sae ta setahun. Ku si Alex setahun jadi 17. Gelo sugan. Siapa? Goblok, makin dia makin berat sia ngomong. Gara-gara jeung si RW sia ulina. Kitu tah jadi PA. Ya umur bisa ditambahan, Wing. Aduh, sia mah wae. Dengekeun nya. Pan aing teh dibodohan ku si Cungur cenah. Dibereng teh cenah mantak bisa 17 Agustusan teh. Ah sia percaya wae. Penting sia budak-budak yang gosip poe sia. Geus boga kitu carana eta teh. Pan sia nu mere contohna meureun. Eta nu kitu teh make ilmu sia mah teu ngarti sama cicing supaya iluan 17 Agustus. Oh kitu. Ayo sia heeh kudu percaya ka aing jeung si Alek. Oke atuh. Bagus. Tah. Bacot. Ai sia naon ngomongkeun kieu. Aya mah mumpung aya si RT ya. Ulang uruskeun RW kumaha carana supaya diganti ya. Tah, bener. Gas. Aya nama mending urang-urang ngumpul, urang diukeula urang badami. Abe puguh masalahna ulah para cewek geus ayo. Ayo. Cuk, RW. Tadi dia atuh teh sebagai pejabat tuaan kumaha teh ininya. Sok tah eta tah aya uruskeun Cet kumaha tadi kira ngomong tah Cet. Gas gila ribut. So, urang obrolkeun masalahna kumaha ya. Yo, Cet ngomong saja. Begini Pak RT. Kieu ya, ayeuna 17 Agustus. Pokokna mah lomba mau dimulai ya. Lamun can RW can diganti. Ayeuna si Hamsid geus boga program ayeuna geus kerja bakti jeung urang ge jeung lomba ayeuna. Cocok bener Cok, RT, sia ulah kitu. Sia jadi RT dipilih ku aing. Tenang we, saya mah kur ngajalankeun tugas doang. Eta mah saya mah kumaha ngilukeun warga weh, ngilukeun warga. Betul, Pak RT. Ngilukeun warga saya mah soalna ieu warga geus riweuh. Bener Pak RT, Pusing. Liur. Pusing pokona mah. Sok kumaha warga weh. Soalna maneh gawena soalna jadi RW teh. Pokona 17 Agustus moal geura dimulai sebelum si RW diganti ku si Hodi. Benar. Nah, eta kitu Pak RT. Emang rada sepakat aing nyil banget si RW teh geus pusing geus kos gaang tingalian ge. Geus kumaha warga we lah sok ayo kumpulkeun aya mah. Gawe nama ganti. Setuju teh? Setuju. Ganti. Teh, ulah kitu atuh. Lamun aing diturunkeun jadi RW, aing gawe naon atuh? Minimal aing bere pekerjaan atuh teh. Abe anak aing bisa daang. Lamun aing teh jadi RW, mau bisa daang anak aing. Teh. Weh, arek sia teu manggih daang sugan emang aing peduli. Henteu, udah teuing arek sia teu manggih daang, teu manggih nginum sia. Modal kalaparan sugan. Bodoh amat pokona mah. Bener sia kitu ngaman.
Yang penting masih dilengserkan ke RW. Geus we kieu nama we. RW turun jadi TRW. Tapi RW masih kena boga pekerjaan jadi hamsit. Jangan tuh. Hamsit kumaha RW daek teu ganti si Odi. Kumaha RW daeknya? Setuju. Yang penting manak daeng daang we. Setuju. Oke, siap we. Tos enak pasakeun. Ulah gagayaan sia make jas. Buka eta. Buka Oh, kadang. Aing kan bekas warga lah ya, KRP. Bikon. Ayo saya. Buka. Kedeng atuh. Buka tuh ulah lila teh. Lila muka teh. Buka man, buka. Min. Siapa kitu ngin? Ya si Odi jadi gagah yang make jasnya si Odi. Kasih Odi kon. Buka. Siapa yang jaga ngasomse ayeuna mah awas ya. Mantap siapa itu? Nya. Aing malah lupa pada lomba. Baik dia nya. Das, Aing milukeun meureun. Miluan lomba. Oh, si Ailu, nang saya jadi wasit. Boleh cungur sia. Aing ka aja lah jadi wasit ge pada aing teu miluan. Ayo. Oh enggak saya nama. Ular ribut wae. Gerak ke lapangan gara itu gerak lomba. Ke aing nyusul. Aing aya ieu heula pagawean. Arek COD heula manu kieu tikukur manu centong. Nya, buru ka ditu. Ayo. Karunya si Odi karunya gerak marangat ka ditu gerak marangat. Teh, mangkat. Dak. Nah. Itu udah terang gue bisa diagen ya di lokasi. Ayo. Siap teh. Banget. Ayo motor jadul. Semangat. Indonesia. Wahai wargaku tercinta, lomba segera dimulai. Sebelum lomba dimulai, kita baca doa dulu. Doa dimulai. Selesai. Buru. Wek, siap. Wek, ayo. Buru, naik. Mana kena? Kasih ambil lesang. Siap ya, lesangan. Ada sianin. Cak menang ya sih. Lawik, ada sianin. Balik. Ayo sok siapkan sih. Oke, ayo. Dimulai. Hey!
kawan-kawan. Merdeka. Woi, patuan ya. Wasit, wasit. Merdeka. Merdeka. 1 2 3. Siap. Majuan. Bisa merdeka. Modi istighfar, Modi. Kalau dicekal. Merdeka. Cing. Maju. NANI?お前はもう死んでいる。Tim itu kan itu tuh, tim iyo. Siap. Makasih. Saudara, yakin si Bonceng. Lawan. Soangan heula. Kumaha si sia nih? Siap. Coba. Konsentrasinya. 1
Ayo lah, pemain. Bro, kan make we. Ngorondang. Siap. Bagus. Kita tadi contoh kon. Sukuna. Anak Pak. Ya. Olahraganya. Olahraga. Iya semua. Siap. Aduh, cepet we salowen mah. Tim dia lah tadi itu. 2, 3. Ayo ninggalin. Eles siapa ninggalin? Ayo, terus si Bajeng. Siapa Wik? Ayo buru, Pemain andalan si teh Wik. Wah, ayo. 1, 2, 3. Coba ku aing sia di kulup. Tim si. Ayo lah. Pada padi. Kita sabar. 1, 2, 3. Dasar ratu kana saya itu. Cicing lah, cicing. Weh, balik. Satu kuning, kuning. Di masalah imam nyak dia. John. Weh, ayo main dong, main dong. Kena aja tuh, sukuna. Ya, waktu ya. Ganti lo. Buru. Kira kontim, main. Tak terbutuh ibu nih. Emang. Aku takut. 1, 2, 3. Buru, murid manten. Siap. Naik. Mulai. Satu, 2, 3. Merdeka. Udah. Mana aman? Hei, Pacet. Pacet. Tuh, di 2 dulu. Ayo man, dia bisa. Itu bau. Corona ka pengeson sih ya. 2, 3. Tim dia. Kalau kamu udah buru-buru. 1, 2, 3. Turun. Aduh, turun sia.
tadi kan ini bro. Oh, dari. Ngan aya tanah. Dari. Sok ada mah lompat di sawah. Anu menang lele. Bodo amat. Ayo. Tengah di mana? Yo di sweep. Sweep iya ibarat lompat di mana? Sweep. Hitung. Ya, 'Barau kabota. Siap. Banget ya ta. Siap.